Pot baheula. Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar. Hartina zaman geus robah, jelema oge loba nu ganti pacabakan atawa robah-robah tingkah lakuna. Artinya zaman sudah berubah, pekerjaan dan pelakunya sudah berubah. Bilatung ninggang dage nyaeta bungah pisan, artinya sangat senang, sangat gembira, sangat bahagia. Bilih aya turus bengkung nyaeta bisi salah popokanana, artinya takutnya salah perkataannya. Bisa kabula kabale, hartina bisa campur jeung jelema ti rupa-rupa golongan, bisa kaditu kadieu atawa bisa gawe kasar jeung gawe lemes. Artinya bisa bergaul dengan orang dari berbagai macam golongan, bisa masuk ke sana kemari atau bisa bekerja apapun. Biwir nyiru rombengan nyaeta resep ngucah ngaceh rahasia atawa kaeban atawa rusiah boh nu sorangan boh nu batur. Artinya suka menyebarkan rahasia atau aib sendiri atau aibnya orang lain. Biwir sambung lemeh suku sambung lengkah, hartina henteu milu kana tanggung jawab damah. Ngan ieu mah saukur nepikeun dumeh jadi utusan, ngemban timbalan tinu lain. Artinya tidak ikut bertanggung jawab, cuma menyampaikan pesan sebab seorang utusan.